Good morning, masih bersama Anda. Kita langsung pantau dan juga memberikan informasi kepada Anda bagaimana perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia. Hingga pukul 4 pagi tadi, terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia. Dan hingga hari ini, ada 185 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Tenyangka bakal ngalaman kieu. Cicing di imah mang bulan-bulan. Cuci tangan ulah kaliwat. Pakai masker jadi kewajiban. Geus puguh deui duit mah pasti bakal nyaatan. Corona. Baheula marek memotoran teh teu loba mikir. Ayeuna mangan bisa ngabayangkeun rasana ngabonceng ka bogoh nu keur nyieun snapgram pamer memotoran. Cek si Dilan mah rindu meureunnya ieu teh. Tungtungna motor teh ngan saukur bisa dielapan meh teu bulukan. Sugan we ngamulusan atawa anakan ieu motor teh dielapan mah. Pokona mah dibersihan we. Ari motor dibersihan, ai jalan mana mantep. Tuh beungeun ge during patut. Saking rinduna memotoran, kadang sok memotoran di tempat, bari ngabayangkeun kumaha carana nyalip elep udag angkot jeung udag mantan. Ieu balad urang anu nurutan gerona ciga urang. Saking hayang memotoran, setelan ciga tukang ngarit, pendek, hirup deui. Kadang urang oge sok babalapan jeung manehna. Meh rinduna saeutik kaobatan lah. Aya oge pagaweana ngan molor jeung molor. Pelor lah, nempel molor. Tuh si jurig mah careta di mana we? Ciga begu. Tah aya oge anu asal astagfirullah. Imani keur naon? Belegug sia. Tah aya oge anu ngagunakeun natuna keur ngalatih skill kemampuanna. Katanya segala orang. Komo leuwih hebat ya si Abdul. Nu latihan otot cenah mah eta oge. 1, 2, 3, 4, 5, Ya wae. Tah kade euy. Urang dina usum wabah kieu urang kudu ikut serta kana protokol kesehatan. Urang kudu minum cuci tangan. Kade wah tayamum. Nu kadua, urang kudu social distancing, jaga jarak. Anu katilu, urang kudu make masker. Tah, ayeuna urang boga video tipe-tipe jelema lamun keur make masker. Langsung wae anu kahiji.